Rod, Min, mendingan ayo nama orang muka tempat servis belah. Emang ketua bisa nyervis? Kamu ada nyolokin kabel casan ngebeleduk? Emang ketua ngerti ke elektronik karar itu? Min, kiki aing sekolah STM. Ngerti lah, karena muter-muter gear gitu mah. Oke ketua, ide bagus. Mending orang muka tempat servis yuk. Amin keliling lembur, jangan TV rusak. Bila perlu mati TV batur kurang rusak-rusakan heula. Bener ketua. Jungke Jarot nu bagian nagihan duitna bae. Sudah ditagih Rod, pokoknya tiap kali ada nyakis langsung peta DP bae. Banding nulis spare part gitu Rod siapa? Oh nyadilnya. Asa nanti amatnya. Asa anu leungit ieu si Amin. Woi, bae Wak. Amun bae sia kasatap juri ke sia. Oh no. Tumben amat sih sorangan. Biasa jeung si Putri. Sia naik ge nu tumben sia biasana jeung Amin. Ces kental sia tah hese dipisahkeun. Eta pugu wo semenjak eueuh menda si Amin ulina jeung Jarot bae. Galau urang da budak. Lah sia mah be lalaki si lemah kos kitu kos aing be. Dak aya awewe awewe happy bae. Lah sia wo diputuskeun masalah bae ceuri. Moal be aing mah lalaki tangguh. Karak si Putri doang. 1000 awewe ge ku aing mah demi bebaturan mah ditinggalkeun. Nu bener wo. Emang sia boga baturan. Sia nage ulin nage jeung si Putri. Pas kebo di kelongan. Ulah sok sembarangan be ngomong ka aing. Sia hendak nganjang ayeuna ge. Hayu jeung aing mah. Ja aing mah karunya ka sia ja jomblo bae. Aing mah jomblo ge karena masih cinta kasih Putri. Ku teh boga ka isin be. Pas nu awe di bae. Geus aya urang nganjang hayu. Hei, oh jadi sia kitu 1000 awewe ditinggalkan cuma gara-gara baturan doang. Aja si ayeuna na kanjang. Lo sekali itu gara nganjang, hain kanjang mah. Ih, lain gitu neng. Tadi mah ngahibur si TB doang. Bohong Put. Tadi ge mainan ngajakan nganjang ka aing. Ih, be digebuk sia ku aing mitah bae. Geus lah, neng mah yang putus bae. Ih, neng lain gitu dengekeun heula penjelasan AA. Ih. Neng mah pokoknya mah yang putus. Oh no. Ih, neng. Neng. Dengekeun heula penjelasan AA, neng. Ayo sia teh lo, lepok tak sia. Marah kan si Putri. Gareng sia be, mabur sia ka itu lah. Ngarusak hubungan aing bae. Aing bungeun mah mendingan jeung aing we si Putri. Cokot be ku sia Putri ka ditu tuh. Pas numbekeun bae Putri ka sia, beungeut kos bayak ge sia. TV kunaon sih renyak bae. Kunaon sih Mang TV ditenggalan gitu, lain geura ditonton. Oh ya ini nonton bola. Kayak Persib jeung Persita ieu main lah. Aing. Antenina meureun Mang, coba ge diputer. Geus coba sia puterkeun ka ditu ge. Tahara yang teuing aing nya di luhur para loba ramatan. Sia, coba sekali-kali atuh Min berbakti ka kolot. Ngedul teuing. Mang, ieu mah sigana lain antenina, playbackna ieu mah. Playback naon playback? Geus moal ngarti eta mah bahasa teknisi. Pokona mah geus bikin duit 100.000 2 jam ge anggeus pokona mah. Wow. Ya tuh kumaha tuh ya aing yang nonton Persib. Geus tenang Mang, eta mah kege aya ulanganna. Behaki ka diheuleuh sia. Behaki Jarot gitu teh Marni. Aya naon kitu neng gelis? Aya nu bisa turut pantai. Gosokan aing rusak ya. Sia bisa ngadekeun teu? Bisa. Ketua bisaeun. Bener sia Jarot si Baron bisa ngadean gosokan. Karena gosokan kapal persiar ge kumaha bisa ngapung. Aduh, udah berat amat turun bero ieu mah. Oh, geus geura kadiekeun 20 menit ge, rengse. Yang satu ya, aing layar tak. Geus bayar bae ka dieu tapi ulah jaga ketuanya. Ih, sia korupsi bae.
Woi, ketua. Ya, penglaris, aya nu ya nyair TV. Aduh. Min sia mah. Kira-kira min TV zaman Majapahit dibobok ka dieu. Ku bersyukur na ketua uyuhan eta ge. Aya nu dek nerpis ke ketua. Lah, Ulah uyuhan-uyuhan min sia mah. Ya zaman geus modern, menya runtah kos di ampian keneh. Mau bau dah aing mah. Menya TV mah make tali ripet dah aing mah teu ngarti. geus ketua eta lampu bulan gitu kos bola. Jeung naon sih? Jangan ieu aing paroek di dieu. Lampuan. Ketua, orang mau servisin ya. Lu Neng Marni. Ih, lu mani. Dah mulai mikir buat timanya. Naon ieu, Rot? Nah, eta nya naonnya jakos ieu. Kapal lu fokus gitu kan. Kesokan ieu mah. Kayak teu aya beneran nih lah ya. TV. Pikir awalnya sabar ya si Amin. Men, mana si TV aing? Geus babak tambahan da ye Persib aing. Aduh, ketinggalan nih mah. Godres ya mah. TV jangan piraun gitu dibawa. Bang jadi itu kacai. Eta sia. Lamun teu bisa nyerpis lu sok loba gaya sia. Min pejak eta ka Mamang Siamin. Ieu mah lain TV na anu rusak. Otak Mamang Sia nu koslet. Pugu TV geus digital. Kan teu bae muter-muter antene. Sampai kiamat ieu moal bisa Godres. Haju bisa teh ya. Aing Gak bisa, eta mah lain TV na anu rusak. Otak sia nu rujut geus bawa ditu. Emang lah, gitulah. Amin mandok belajar nyerpis ke ketua, sugan be jadi pilotnya ke ketuanya. Oh. lamun teu bisa nyerpis lah sok loba gaya sia lah. Godres, ku gaptek sia. Waduh, itu haju eta. Bayaran teh eta. Lumayan ceban-ceban ge, jeung ngarokok mah. Iyo nya bener. Min angga itu Min. Lah ketua ribet. Tadi henteu. Aing mah rugi lah. Geus lah enek nyerpis marni heula. Oh ketua jarak ge nyerpis Marni. Tah gosokan labotan ku sia nyerpis marni. Ieu bae. Hi, Jarot. Mana sih nya? Gosokan aing terbalik-balik. Mana aing make baju rame jud kieu. Teh Marni. Minta alamat na Melda ya. Min, kebeneran sih ya. Coba Bang cekotkeun dia gosokan aing di si Baron. Tadi dibawa ku Jarot untuk dihadean cenah. Ih, gosokan. Gosokan kos kumaha sih? Astagfirullahaladzim, Min. Piraku sieun teh nyoka gosokan. Eta anu marek nami aku. Oh, setrika. Ngomong dong dengan bahasa baik dan benar. Pan Amin mah zaman nu berpendidikan. Oke, siap bibi mertua. Asal ke orang minta alamat na Melda nya nu di Jakarta. Ih Neng, ama mau putus Neng ih. Kayak lawan orang putus. Kayak ulin yang saha. Ulin jeung si TB weh. Nganjang ka ditu, tadi cenah nganjang. Neng ih, ulang gitu ih. Geus lah, Neng mah dekaten Bimarni bae nek meti seulan. Oh Neng enteng amat sih ngomong kos gitu. Emang naonnya? Perasaan eueuhna naon ja? Hubungan kurang kumaha Neng. Semudah eta Neng minta putus. Teu butuh lalaki lebay. Ongko tadi minta putus. Geus lah, bye. Si mangke. Sini. Aduh, ya ketua. Pagawe ngacak-acakan kieu di bangkon we lah. Nah, beres. Ulin dulu Neng ah. Jadi kitu ge ceritana bere hate meureun dikitukeun. Geus lah sabar bae put. Lalaki mah loba keneh. Pas model TB, Amin, Jarot kadina.
Ih, dia mah kan merah semangat non kamput, ini mah nambah nyemput sedih baik. Udah gitu laki anu agak mendingan. Udah laki di dia marah rusak kabeh. Ketua. Masih ketua. Si Jarot Yowo deh, kemana ya? Kemana? Ketua, teh mari nanyakan gosokan. Gosokan lu mana sih? Gilain sih gosokan. Oh iya benar Miyako. Masih benar rencananya. Coba ya dijajah lah dulu kita ya.